Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratilai Robi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei. Sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Yaeta urang ngalajengkeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amuros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore. Nyatana ka Bahijon anu mana harita nuju di lelemu sangkan daek mentah hampura kasarkum eta hancatenya mitra. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos senamah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Abah, tindakan Abah anu tadi teh geus kaasup kana tindak pangancaman eta teh. Sarta akibatna nyelakakeun ka batur. Tangtu tindakan anu sarupa kitu teh bisa dilaporkeun kanu berwajib. Tak kitu piraku teu kaharti. Ceuk ambu uneh bari neuteub seukeut ka salakina anu keur ngabandungan. Oh gitu. Saterusna kudu kumaha atuh tindakan Abah? Nya pami pangemut abdi malangkung sae saenggalna Abah nepangan ka Kang Sarkum. Saterasna mundu ti hapunten ka anjeunna. Mugia we atuh ieu pasoalan tiasa direngsekeun ku cara anu sae. Jadi Abah teh kudu menta dihampura ka si Sarkumnya? Tanya Bahijon bari neuteub ka anakna. Leres Abah. Langkung sae mundu ti hapunten ka Kang Sarkum. Nya mugia bae anjeunna keur sanampi. Asal Abah nawe atuh kedah laras-laras dina hal ieu mah. Sarta pasoalan teu janten manjang. Tah pami sagala rupina tos rengse, Abah kedah emut ulah ngadamel di tindakan nu sapertos tadi. Tos cekap ulah hoyong riributan wae sareng Kang Sarkum. Walon Nyi Sarah bari neuteub ka bapana. Ngadenge caritaan kitu keur sakedapan Bah Ijon ngahuleng mikiran caritaan anu jadi anakna. Saret dari timbang-timbang hade jeung gorengna. Tapi lamun dipikir memang caritaan anakna aya benerna. Tah bener kitu. Ambu oge satuju kana caritaan si Nyai. Tapi kumaha lamun numutkeun Abah nah keukeuh rek nganggugu nafsu ngumbar amarah. Heula Ambu. Dina hal ieu Abah oge kudu mikir heula kalayan asak. Lantaran teu gampang menta dihampura ka si Sarkum teh. Kusabab ieu teh nyangkut kana harga diri Abah. Piraku Abah kudu menta dihampura pangheulana.
Nya abah oge sadar lamun abah geus nyieun tindakan anu gagabah sarta ngaku salah. Tapi da si Sarkum oge sarua, manehna kudu menta dihampura ka abah. Sabab manehna anu ngamimitian. Nya bener kitu memang dina hal ieu mah. Abah jeung Jang Sarkum sarua salahna. Anu mata kudu silih hampura sarta ulah manjangkeun wae pasoalan. Lantaran teu hade eta teh. Nya saja batik itu apan urang teh lain jeung batur abah. Baheula mah kasebutna oge mitoha jeung minantu. Samalah urang teh masih kene katalian kudu jadi incu Jang Panji jeung Nyi Sari. Apan eta teh anak-anakna Jang Sarkum. Jadi geus bae disareut ayeuna ulah manjangkeun deui pasoalan. Sarta urang pungkas nepi ka dieu. Tak kumaha lamun kitu abah daek lamun menta dihampura ka Jang Sarkum. Tanya Ambu Uneh bari neuteup ka salakina. Anu keur ngabandungan kalayan Daria. Yaho gatu lamun kitu mah. Abah daek menta dihampura ka si Sarkum. Tapi kudu iraha ka dituna. Samalah hayu atuh urang sararea we ka dituna. Walon Bah Ijon akhirna mah daek narima kana caritan Ambu Uneh jeung anakna. Sarta boga niat rek menta dihampura ka Sarkum. Ngadengi kitu Nyi Sarah nya kitu deui Ambu Uneh bunga. Lantaran Bah Ijon daek ngaguguk kana kahayangna. Nya heug bae ari kitu mah ku ambu pasti dibarengan. Ngeunaan waktuna hade nama isukan pabeberang sangkan salse. Hayu urang panggihan. Nya saenggeus kitu mah babadamian rengse. Sarta Bah Ijon geus satuju lamun poe isuk rek nepungan Sarkum ka imahna. Maksudna rek menta dihampura. Satuluyna Bah Ijon ngaleos ka tukang kebat muru ka pancuran rek mandi lantaran tadi teh kakaramulang ti sawah. Sedengkeun Nyi Sarah nganggeuskeun hanca pagaweana di dapur. Ari Ambu Uneh juru turun kaburuan koreleng ka pipir dekul atuh ngampikeun ingon-ingon soang jeung hayam kana kandangna. Kawantu kayaan harita geus maju ka burit. Samalah moalila deui oge datang wanci magrib. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula kayaan di imah Bah Ijon. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Sarkum jeung Nyi Sawitri anu keur aya di klinik. Wanci harita geus bada magrib, sedengkeun Sarkum kakararengse di ubaran. Leungeun jeung sukuna anu garetihan kitu deui tarangna dibengker ku perban. Samalah ku mantri anu ngubaran geus dibere ubar. Sanggeus nababayar akhirna Sarkum dititah balik, tapi dina waktu 3 poe kudu datang deui maksudna pikeun mariksa tatuna sangkan tereh cager. Satuluyna mah Sarkum jeung Nyi Sawitri kalaluar ti kamar pamariksaan. Kasampak di dinya aya Mang Udung, si Ojai jeung si Uyeh keur dariuk. Tiluana satia ngadagoan. Tah geuning geus kaluar. Kumaha Jai geus rengse di ubaran teh? Tanya Mang Udung bari neuteup ka Nyi Sawitri geus kitu ret ka Sarkum. Tos rengse Mang, ayeuna mah hayu urang wangsul. Tapi kumaha kayaana, Cok? Teu kumaha Jang Uyeh nya kieu we. Tapi teu kudu hariwang da ayeuna mah tatuna geus diubaran. Ngan ke 3 poe deui cenah kudu datang deui ka dieu. Tak kitu nurutkeun pamantri teh. Walon Nyi Sawitri nerangkeun kayaan salakina. Sedengkeun Sarkum teu cacarita kawantu keur ngarasakeun kanyeri. Oh kitu hayu atuh lamun kitu mah urang mulang misi kaburu peuting. Ceuk si Uyeh satuluyna Sarkum harita pada nuyun kawantu sukuna nyerieun urut tadi tijalikeun. Samalah katingali bareuh da puguacan kaburu diurut. Sarkum ditaekeun kana mobil dibantuan ku si Ojai jeung si Uyeh. Ari Mang Udung gancang ngahirupan mobil. Nya atuh sarareana raek saterusna mobil maju ninggalkeun eta tempat. Kasugri kaum dangu, kaayaan harita geus poek moalila deui oge bakal nepi kana waktuna salat Isya.
Mobil bak anu disupiran ku Mang Udung maju nyemprung di jalan raya. Sareta katingali aya sababaraha kendaraan sejen anu papaliwat. Lampuna nyorotnya angan jalan. Sanggeus aya sawatara waktu, leok mobil mengkol kabelah katuhu nyorang jalan aspal anu nurugtung mudun matak paur. Tapi teu sakumaha lila. Leok mobil teh mengkol deui kabelah kenca. Ayeuna mah nyorang tanjakan. Reup kayaan poek palebah dinya mah. Samalah jalan anu diliwatan oge garinju loba anu ngalalogak. Kawantu jalan masih kene taneuh campur jeung batu. Mobil majuna es tuning teu bisa gancang. Si Ojay jeung si Uyeh anu diukna di tukang maruntang menipage kawantu sieun labuh. Lantaran jalan anu disorang garinjul jeung pungkal pengkol. Mitra kaum dangu. Kaayaan alam harita beuki peuting. Jalan desa nu diliwatan geus sepi jempling da pugu sakumna urang lembur geus ngarampi ka imana sewang-sewangan. Awak karasa tiis es tuning nyerep nyecep kana awak. Da tempatna lembur teh aya di daerah pagunungan. Si Ojay jeung si Uyeh duanana ngarah hod-hod tiriseun. Tapi saurang oge harita mah taya anu cacarita. Ngan saukur panona bae anu rarat-reret nitenan sapanjang jalan katempona parowek loba tatangkalan anu rajeg di sisi jalan. Gancangna carita. Kira wanci jam 8 peuting kurang leuwih. Harita mobil anu disupiran ku Mang Udung geus anjog ka pakarangan Imah Sarkum. Nyajrut sararea turun Sarkum dituyun ku si Uyeh jeung si Ojay dibawa asup ka jero imah. Yisawitri nuturkeun ti tukang jeung Mang Udung. Barang jo langsung bae dibagiakeun ku Maanah jeung Titin. Samalah Pak RT oge keur aya di dinya nungguan Sarkum balik. Da puguh hayang nyaho kitu kieuna. Sadatangna ka imah, Sarkum didiukeun dina kursi. Nya kitu deui anu sajena oge dariuk ngariung. Keur kitu torojol titinang geui baki anu dieusi ku cai sababarah gelas keur nyuguhan kanu kakara datang. Geus kitu gek diuk gigireun indungna. Sarkum harita gancang dibere nginum ku bojona sarta sakalian dibere barang dahar lantaran rek nginum ubar. Teu hararese dekul Sarkum barang dahar sacukupna. Kawantu beuteung geus karasa lapar. Sanggeus rengse barang dahar, tuluy dibere ubar anu bieu pamere pamantri tea. Kumaha kayaan hidup teh Jang? Tanya Maanah bari neuteup ka anakna anu keur diuk nyarande kana kursi. Nyari nyararima masih keneh mak. Tapi ayeuna mah rada mending teu carata diteuing sanggeus diubaran mah. Nya syukur atuh ari kitu mah muga-muga hidup cing gancang cagur deui sabihara-sabihari. Walon Maanah hate ngarasa lugina ngadenge anakna geus mending mah. Sareta teu hariwang carata disamemehna. Jang Sarkum. Naha kumaha mimitina ieu teh? Make aya kajadian sarupa kieu. Nya lamun ujang geus kuat mah cing sok caritakeun garis badagna we atuh ngarah emang jeung sararea ngarti. Nah tadi teh aya pasoalan naon deui pangna ujang bisa dipabari ku Bah Ijon? Tanya Pak RT langsung tumanya lantaran hayang nyaho kana akar masalahna. Nya Jang. Nah aya pasoalan naon deui tadi teh? Mang Udung milu nimbrung sarua manehna oge hayang nyaho kitu deui anu sejen. Anu mata kieu mimitina mah tadi teh Mang kitu deui Pak RT. Teu talangke barabat Sarkum nyaritakeun di kajadian tadi basa manehna harita aya di kebon sarta panggih jeung Bah Ijon. Sakabehna dicaritakeun di tetek taya anu kaliwat. Sangkan kaharti ku sararea anu keur ngabarandungan. Tah kitu mimitina mah Pak RT. Ceuk Sarkum mungkas sakabeh caritana. Ngadenge kitu Pak RT, Mang Udung jeung anu sejena ungut-ungutan. Sarta ayeuna mah ngarti kana pasoalana. Oh, jadi kitu lalakona teh. Ceuk Pak RT bari ungut-ungutan. Sedengkeun anu sejena jarempe taya anu cacarita. Nya kitu Pak RT. Jadi kejadian anu tumiba ka kuring teh alatan si Ijon. Si aki-aki 7 mulut bau tanu si huras beheung. Walon Sarkum nyeceleh ka Bah Ijon. Amarah anu memang can leungit ayeuna jadi kahudang deui. Hatena kacidang ngarasa gemes sarta hayang males ka Bah Ijon.
Geus jang, nyaritana ulah bari nafsu apan ujang teh can cager. Oh, atuh da kuring teh gemas Pak RT. Nya kaharti kumang oge jang. Tapi lamun di Bandungan mah kajadian diributan antara Ujang jeung Mbah Ijon teh lain kakara ayeuna. Samalah apan tiba heula oge teu akur. Sararia oge geus pada nyaho. Nya, sararia oge tangtu geus pada nyaho Pak RT. Tapi da kumaha deui atuh kuring jeung Mbah Ijon teh memang kitu ayana. Satuluyna rek kumaha atuh pipetaun Ujang. Nya satuluyna mah kuring terek nyieun laporan kanu berwajib. Sababnya alatan manehna bisa kieu teh. Da lamun teu ngababari ku pacul mah kuring tangtu moal lumpat samalah moal kungsi ti gebrus kagawir. Jadi dina hal ieu si Ijon tangtu kudu tanggung jawab. Lantaran ku ayana ieu kajadian mangrupa karugian anu kacida gedena pikeun kuring mah. Anu kahiji rugi alatan awak kudu ngarasakeun kanyeri. Ari anu kadua kuring oge rugi gede sabab geus pasti salila kuring can cager mah moal bisa ngajalankeun usaha sakumaha biasana. Tah ku alatan eta kuring teh rek menta ganti rugi. Ari anu katilu kuring oge rek menta sangkan Mbah Ijon kudu daek tanggung jawab bikeun mayar biaya pangobatan kuring nepi ka cager deui. Nepi ka cager sabihara-sabihari. Tah kitu Pak RT. Ceuk Sarkum nyaritana daria pisan samalah boga maksud rek nyieun laporan kanu berwajib sangkan Mbah Ijon daek tanggung jawab. Nyari kumenta tanggung jawab anu sarupa kitu mah jang. Geus bae hadena mah teu kudu dilaporkeun kanu berwajib. Nya terus kudu kumaha tuh Pak RT? Nya ari nurutkeun mang mah hadena urang ondang we jelemana sunah datang ka dieu urang riungkeun. Sarta penta tanggung jawabna sakalian urang rengsekeun pasoalana sangkan eueuh di kajadian anu sarupa. Lantaran lamun sagala masalah mamawa kanu berwajib tangtu pasoalana bakal jadi manjang sarta bakal miakeun duit jeung tanaga. Jadi hadena ieu pasoalan urang rengsekeun sacara kakulawargaan. Tah kitu nurutkeun mang mah jang. Walon Pak RT nyaritana estuning tandes tur daria. Merebong bolongan kasar kumpikeun ngarengsekeun pasoalan sacara kakulawargaan. Sangkan terjadi manjang. Tah bener kitu. Satuju mang oge kana caritaan Pak RT. Hadena mah ulah waka laporan kanu berwajib lantaran ieu masalah teh masih kene bisa direngsekeun sacara kakulawargaan. Samalah anu leuwih hade mah jang Sarkum jeung Mbah Ijon kudu bisa silih hampura. Geus atuh jang ti sareut ayeuna pungkas mumusuhan teh. Da eueuh guna jeung mangpaatna. Ceuk Mang Udung milu nimbrung sareta satuju kana caritaan Pak RT. Nya kitu deui mah anah jeung anu sejena satuju pisan. Ngan anu katingali kurang panuju teh Nyi Sawitri bojona. Lantaran katingali tina pasemona anu baketut baeud. Nya mah oge satuju Pak RT. Cing sok atuh rengsekeun pasoalan antara Mbah Ijon jeung anak mak teh. Lantaran mah hariwang bisi kahareupna derdei. Da puguh ieu teh saruana saurang oge eueuh anu daek ngelehan. Tapi we isuk mah ondang we jalmana cenah ka dieu. Sarta penta tanggung jawabna sakalian rengsekeun pasoalana. Maana saruanya tujuan kana caritaan Pak RT. Nya nuhun ari kasatujuan kumaha mah. Keun isukan pabebeurang Mbah Ijon rek diteang ku kuring sangkan datang ka dieu. Pikeun ngarengsekeun sagala rupa pasoalan. Tapi kumaha ari jang Sarkum nah satuju? Duka teuing ke hulaanan. Rek mikir-mikir heula. Walon Sarkum manehna can nya tujuan kana usul ti Pak RT. Samalah hate leutik namah teu narima lantaran keukeuh hayang ngalaporkeun Mbah Ijon kanu berwajib. Nya sok bae atuh pikiran heula cing asak jang. Tapi ari kahayang mang mah tarima eta usulan teh. Lantaran lamun ieu pasoalan direngsekeun ku cara kakulawargaan, insya Allah bakal rengse kalayan hade. Komo deui jeung daek silih hampura.
Tangtu alus pisan sarta eta nu diharepkeun sangkan kadituna beres roes taya deui paceng kadan. Ceuk Pak RT bari neuteup ka Sarkum. Bareng jeung kitu Pok Nyi Sawitri ngomong. Tapi pikeun abdi mah teu satuju Pak RT. Pokna tandes pisan panon melong ka Pak RT sedengkeun anu sejen silih reret. Naon pangna teu satuju Nyai? Nya jelas abdi teu satuju Pak RT. Coba we atuh pikir. Salaki anu kukuring kacida di pikanya di pika cinta sarta kacida di ajenan. Kudu ngalaman kajadian sarupa kieu. Terus terang hate leutik abdi teu narima. Sarta teu ridho saeutik oge. Abdi nyeri hate Pak RT ningali Kang Sarkum aya dina kayaan sarupa kieu. Coba tingali. Tarang buncunur leungeun jeung suku garetihan. Samalah suku anu sabelah bareuh alatan ti jalikeun. Abdi teh ngarasa watir Pak RT. Tapi ari pasoalana ukurek direngsekeun sacara kakulawargaan. Teu abdi mah salaku pamajikanna teu satuju. Nyi Sawitri nyaritana tandes tur daria. Sorot panon seukeut rutret kanu sakur araya di dinya. Ngadenge caritan sarupa kitu anu sejen silih reret. Pak RT jempe kitu deui Mang Udung. Keur kitu Pok Manah ngomong. Nya lamun kitu kumaha ari kahayang Nyai? Ari kahayang abdi mah ulah roba pamadegan. Geus bae laporkeun bae ijon kanu berwajib. Sangkan manehna kapok sarta moal deui. Jawab Nyi Sawitri terus ngareret ka Manah mitohana. Lamun numutkeun emah mah hadena ulah kitu Nyai. Sabab lamun kitu mah ieu pasoalan moal aya rengsena. Mending oge urang turutkeun caritaan Pak RT da kitu anu bener mah. Tapi lamun abdi teu satuju kumaha mah? Ceuk Nyi Sawitri katara keheul kanu jadi mitohana. Sedengkeun Manah ditanya kitu jep jempe teu ngawalon deui. Lantaran palawur bisi tuluy pacental-cental jeung minantuna anu akhirna kalah matak nambahan piomogeun. Nya lamun Nyai teu satuju mah kana caritan Mang teu nanaon. Sabab eta mangan sakadar usul. Soal rek narima jeung henteu gumantung kanu boga pokalna nyatana Jang Sarkum jeung Nyai salaku bojona. Nya satadina mere usul kitu sote sangkan urusan rengse ari disawalakeun kalayan hade mah. Cindekna mah ngarah caina herang laukna beunang, tah kitu maksud Mang mah taya niat sejen. Tapi ari teu satuju mah nya teu nanaon nyanggakeun bae eta mah kumaha karep sorangan. Ceuk Pak RT tuning teu maksakeun kahayangna. Sabab satadina oge ukur sakadar mere usul, ditarima heug teu kajeun gumantung kana pamikiran jinisna sorangan. Tah kitu heueuh bener Pak RT. Urang mah ngan sakadar mere usul. Soal ditarima jeung henteu nabah, kumaha Jang Sarkum we atuh eta mah. Mang Udung milu nimbrung kana caritan Pak RT. Saterusna Pok ngomong. Hayu atunya Mang marek amit ieu teh. Lantaran Gus Peuting geuning beuteuk karasa apanya teh sore keneh. Mang Udung amitan lantaran eueuh deui anu rek dicaritakeun. Kamana atuh Jang Udung? Padahal mangke heula we sakudung doi. Lain teu hayang mah puguh karunya inung budak bisi hariwangeun ari abdi ngampleng mah. Jang Sarkum. Ayo atunya Mang rek mulang yeuh. Muga-muga ujang sing gancang cager. Nya lamun aya perlu deui mah bejaan we kuring ka imah. Ceuk Mang Udung bari ngareret ka Sarkum. Ya sok atuh rek mulang mah Mang. Nuhun pisan nya Mang kana bantuana. Sami-sami Jang. Pak RT Jang Uyeh Jang Ojai. Rek bareng ayeuna jeung Mang atawa rek engke? Rek ayeuna we kuring oge Mang ngarah aya batur. Jeung na deui ngarah teu cape leumpang ari tumpak mobil mah. Hayu atuh bareng. Kang Sarkum, Mak, kitu deui kasadayana hayu atunya. Si Uyeh harita amitan kanu araya di dinya samala sameme indit solongkrong atuh ngajak sasalaman ka sadarea. Tuluy gupgap di tampanan. Uyeh, Abdi, omat isukan datang ka dieu isuk keneh nya. Ceuk Sarkum bari melong ka si Uyeh pagawena. Mangga Kang. Nya saenggeus kitu masih Uyeh jeung Mang Udung tuluy ngaleos. Satuluyna naraek kana mobil rek balik. Kabeneran imahna padeukeut jadi bisa bareng.
Sajigna si Uyeh jeung Mang Udung tekung si Lila PRT jeung si Ojai oge duanana aramitan. Terus baralik ka imahna sewang-sewangan. Anu aya di dinya ngan saukur tinggal Sarkum sakulawarga. Nya terus ngarobrol heula sakedeung anu dicaritakeun teh teu jauh ti pasoalan Sarkum jeung Mbah Ijon. Nencak kana wanci sareureuh kolot. Sarkum asup ka kamar dibarengan ku bojona. Koledag ngedeng teu lila reup sare ditungguan ku Nyi Sawitri anu teu weleh satia aya gigireun. Mitra kaum dangu. Kaayaan alam harita geus maju ka peuting. Sora jangkrik gaang jeung cari cangkas reang disarada tembalan di pipir imah. Awak karasana beuki tiis nyecep kana awak. Nya dina kaayaan kitu. Maanah jeung Titin geus arasup ka kamarna masing-masing. Samalah geus reup sare taribra. Matak teu heran di imah teh estuning sepi jempling taya sora anu kadenge. Urang kocapkeun Nyi Sawitri sabadana anu sejen sarare. Manehna mah kalah ngajentul diuk sorangan di sisi ranjang. Panoneuteub ka salakina anu keureuh sare tibra. Ret kana tarangna anu diperban geus kitu ret deui kana suku jeung leungeunna anu sarua diperban. Kang Sarkum. Dedeh teuing Kang. Akang teh beut kudu ngalaman kawas kieu. Sarta sakabehna ieu teh alatan kalakuan si Ijon. Nyi Sawitri ngomong sorangan bari anteng neuteub ka salakina. Ras atuh inget ka Bah Ijon, nyel ambek ka keheul anu tadi can leungit ayeuna jadi kahudang deui. Nyi Sawitri ngahuleng salila-lila mikiran pasoalan salakina jeung Bah Ijon anu teu weleh ribut bae. Lantaran beuki di pikiran, Nyi Sawitri beuki ambek ka Bah Ijon sarata dirina hayang males minang kamulangkeun kanyeri kanu jadi salakina. Nyaan kurang ajar si Ijon teh. Manehna geus 2 kali ngayakeun ributan jeung salaki aing. Samalah balukarna Kang Sarkum nepi ka jadi kieu. Nya ngeunah pisan lamun ieu pasoalan kudu direngsekeun sacara kakulawargaan mah kawas ceuk Pak RT. Tapi teu bisa kitu pikeun aing. Eta manusia teu bisa diantap. Sabab tiba heula geus loba nganyerikeun kana hate Kang Sarkum salaki aing. Tah sigana ayeuna waktuna eta manusia kudu diperenan sangkan teu nyieun deui pasoalan ka hareupna. Nyi Sawitri ngagerendeng ngomong sorangan. Panon melong ka Sarkum anu harita keur tibra sare. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana, jung nangtung panonna anu cureuleuh ngadadak jadi bolotot. Ret kana kaca lomari anu aya di pojok kamar. Tuluy disampeurkeun geus kitu serengeh seuri sorangan. Tapi estuning kumatak aneh. Sok sanajan rupa jeung tangtunganna katingalina geulis, tapi ku harita mah beut ngadadak asa jadi pikasieun. Sorot panonna ngagebur hurung cahayaan. Penting ieu sia kudu modar Ijon. Ceuk Nyi Sawitri bari neuteub kana rupa jeung tangtungan anu aya dina kaca. Ret kasalakina katempok keur ngagebra sare. Seleundeuk ngadeuketan, jenang tung di sisi ranjang, biwirna gegeryeman mapatkeun pangawasana. Teu lila kepoh mun-munan Sarkum ditiup. Maksudna sangkan teu nyaring. Kang Sarkum, abdi bade angkat heula kanggo ngarengsekeun pasoalan. Sangkan teu matak ngariweuhkeun kana kahirupan urang. Ceuk Nyi Sawitri. Sanggeus nyarita kitu geuwat kaluar ti kamar srog ka tengah imah. Jenang tung panon rarat reret nitenan kayaan. Ret kana lawang kamar maanah jeung Titin. Kepoh ditiup ti kajauhan. Hiliwir angin leutik asup kana sela-sela panto. Tapi lain ngan saukur angin biasa da ieu mah angin anu ngandung panyirep ngarah maanah jeung Titin sarare tibra. Beres ayeuna mah. Moal aya anu nyahoeun lamun aing ayeuna kaluar ti imah. Lantaran sakabehna geus sarare. Nyi Sawitri ngomong sorangan. Koloyong leumpang muru kana panto kolotrak muka tulak reket brai panto muka. Hiliwir angin asup ka jero imah karasa tiis menenyecep. Lampu cempor kakalicesan kawas anu rek pareum. Nyi Sawitri nangtung di lawang panto. Panon melong ka hareup ngawaskeun kayaan poekna peuting. Tekung silila kaluar ti imah brug panto dipeundeutkeun lalaunan. Geus kitu juru turun kaburuan satuluyna Nyi Sawitri
ngalengkahkeun sukuna. Bareng jeung kitu teu pupuguh ujug-ujug hiuk angin ngagelebug sorana seah ngaguru handaruan. Tatangkalan pating aroyag dauna pating arulang pating korosak. Kalakai garing rabeng hariberan. Dina kayaan kitu. Cungungung kadenge anjing babaung ti kajauhan sorana malebung mata keung. Ditema ku sora manuk jurig anu disarada patembalan. Peuting eta kayaan ngadadak jadi mata keung jeung geuman. Dina kayaan kitu, Nyi Sawitri leumpang sorangan tapi aya anu matak heran. Sabab ayeuna mah leumpangna beut siga anu teu napak tapi ngageuleuyeung bangun anu hampang kawas katebak angin. Panon lempeng mencerong ka hareup, buukna anu panjang ririaban kitu di bajuna kekelebetan. Nyi Sawitri beuki jauh ti imahna, nya tuluy ngageuleuyeung maju ke belah kaler. Sapanjang jalan anu diliwatan estuning jadi kacida mata keung. Embe pating berele hayam pating garapak, sapi jeung munding pating gurubug tuluy disarada kawasna masarieun. Sanggeusna aya kana sawatara waktu, Nyi Sawitri anjog ka pakarangan hiji imah. Eta imah tayalian imah Nabah Ijon anu katingali rada caang. Lantaran aya lantera anu digantungkeun dina bilik. Keur sajongjongan, Nyi Sawitri nangtung bari ngawaskeun ka jero imah. Aing geus nepi ka imahna si Ijon. Kan kawasna eta manusa geus hees. Tapi teu nanaon. Sanajan geus hees oge lantaran digerowan ku aing mah. Sia bakal nyaring sarta bakal nyamperkeun ka aing. Ceuk Nyi Sawitri bari nyerenge seuri. Tapi ku harita seurina teh estuning teu matak nyari. Samalah lamun aya anu ningali mah moal henteu kalah matak sieun. Teu lila pok Nyi Sawitri ngomong ngageruan ka Bah Ijon. Ijon! Ijon! Nyaring! Nyaring! Ya aing datang! Ceuk Nyi Sawitri ngageroan sorana robah jadi semung irung estuning matak kukurayeun jeung matak muringkak bulu punduk. Sarata bari jeung dibarengan ku gelebugna sora angin anu kadenge seah ngaguru handaruan. Ditema ku sora anjing babaung jeung manuk jurig anu beut tumadakan hariber ngurilingan suhunan imah Bah Ijon. Kocapkeun kayaan di jero imah harita sakabehna geus sarare tibra. Nyi Sarah sare ngarengkol bari ngeukepan Nyi Sari anakna. Nya kitu deui ambu uneh jeung Bah Ijon duanana geus tari berasa malah sarena teh sore keneh. Bareng jeung kitu Nyi Sawitri ngageroan. Bah Ijon anu keur ngarengkol sare tibra gigireun bojona ngadadak lilir. Lantaran kuceulina kadenge beut aya sora anu ngageroan ka manehna. Brai Bah Ijon benta panona kekeureuceuman da puguh serab. Ai dedengian cebut aya anu ngageruan ka aing. Ceuk Bah Ijon anu kakara benta tuluy gigisik kerlak keai. Ngimpi meureun aing teh. Ngimpi meureun aing teh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosanna wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.